Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdillah amma ba'du. Hadirin jamaah sadayana mangga urang lajengkeun kana hancanu katunda kitab Adkar Nawawi halaman 20. Babu ma ari ieu bab mertelakeun perkara yaqulu nu maca jalma idas tayaqodo di mana-mana hudang jalma min manamihi tina sarena jalma. Dina ieu bab ngajelaskeun bacaan jalmi ketika hudang sare. Hadis kahiji rawaina ngariwayatkeun urang sadaya fi sahihai Imamil Muhaddisin atampi dina kitab Sahih 2 Imam 2 ahli hadis Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari wa Abil Husain Muslim bin Hajaz bin Muslim al-Qushairi radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sanyana Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala eta ngadau Kanjeng Rasul ya kudu nyangredkeun saha asyaitonu setan ala qafiyati ra'si ahadikum kana pundukna sirahna salah sahiji aranjeun kabeh idza dimana idza huwa tadina nalikana nyangredkeun setan kana pundukna hiji jalma huwa ari itu ahad nama eta sare ieu ahad dicangredkeun ku setan salasa muqadin kana tilu pirang-pirang panyangreud yadribu anu ngajadikeun ieu setan ngajadikeun ala kulli uqdatin kana saban-saban panyangreud makana kana tempatna ieu uqdah alaika eta ka anjeun lailun ari peuting tawilun anu lila parkud maka kudu sare anjeun. Pa ini setaya kodo maka lamun teh mah hudang ieu si jalma wa dzakaro jeung dzikir ieu jalma Allah taala ka Gusti Allah taala in halat maka kaudar naon uqdatun hiji panyangreud. Pa in tawaddoa maka lamun wudu ieu jalma in halat maka kaudar naon uqdatun panyangreud hiji deui. Pa in sholla maka lamun salat ieu jalma in halat maka kaudar naon uqdatun hiji panyangreud. Kulluha tegasna sakabehna ya udah pas baha terus isuk-isuk jalma nasyiton eta anu tan hinas thayyiban nafsi barina anu enakeun hatena dirina wa ila jeung lamun henteu tea mah hudang teu maca dikir teu wudu jeung teu salat asbaha isuk-isuk si jalma teh hobisa nafsi eta anu goreng awakna kaslani tur anu kedul. Hada ari hadis labdu riwayatil Bukhari eta lapadna riwayat Imam Bukhari wa riwayati Muslimin sareng ari riwayatu Muslimin sareng ari riwayatna Imam Muslim bi ma'nahu eta kalawan maknana ieu lapad riwayat Bukhari wa qafiyatur ra'si jeung ari qafiyatur ra'si ngaran qafiyatur ra'si pundukna ieu sirah akhiruhu eta tungtungna ieu ra'si. Hadirin jamaah sadayana maksudna dina hadis Rasul bahwa setan teh sok nyangreudkeun kana sirahna hiji jalma ketika jalma edek sare. Jadi jalma rek sare ku setan dicangreud atawa disimutan ku tilu simut. Sedengkeun eta setan ketika nyangreudkeun tawa nyimutan ka ieu jalma nu rek sare cek setan teh ngomong kieu alaika lailun tawilun maka keur anjeun misti sapeuting anu sare. Jadi peuting anu lila supaya sare. Terus saur Kanjeng Rasul fa idas tayaqodo dakarallah taala in halat uqdatun ketika jalma hudang sare heg maca dikir ka Allah maka panyangreud atawa simut setan nu kahiji bakal lesot udar. Tages udar kitu henteu langsung naon teu langsung lesot deui nu dua deui pak simut atau panyangreud setan pa intawa doa in halat datun ketika di wudu udang sare ini kacai terus wudu maka panyangreud setan atau simut setan nu hiji deui leungit tinggal hiji deui pa in sholla in halat datun terus manehna teh salat tah ku salat mah sakabeh panyangreud entos
naon lesot sadayana mata ketika hudang sare jalma anu tadi tea dikir ka Allah terus wudu terus salat maka isuk-isuk nate hudang nate seger tan hinas ieu jalma. Tapi lamun teu dikir teu wudu teu salat maka udang sarena teh khabisa nafsi awakna teh teu geunaheun asara riged bahkan jadi kaslan kekedul. Tah mudah-mudahan urang ketika hudang sare teh kahiji dikir heula ka Gusti Allah teras weh wudu katilu salat maka panjangreun setan atawa cimut setan bakal lesot sadayana. Sakitu panginten dina hadis kahiji. Lajengkeun warwaina sareng ngariwayatkeun urang sadaya fi Sahih Bukhari dina kitab Sahih Bukhari an Hudzaifah katampi ti Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma wan Abidar jeung katampi ti Abidar radhiyallahu anhu radhiya muga mikaridos Allah Gusti Allah anhu ti Abidar qala nyarios itu Abidar jeung Hudzaifah kana kabuktosan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa eta di mana-mana ngungsi Kanjeng Nabi Kanjeng Rasul ila firasihi kana amparan Kanjeng Rasul qala maka ngaos Kanjeng Rasul bismika Allahumma ahya wa amut kana lapad bismika kalawan nyebat jenengan Gusti Allahumma ya Allah ahya nu tos ngairupkeun Gusti wa amutu sareng ahya maut wa amutu sareng maut wa idastayqadha jeung di mana-mana hudang Kanjeng Rasul gugah Kanjeng Rasul gugah tina kulem qala maka sok ngaos Kanjeng Rasul alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillah risade jenis puji nu opat lillahi eta tetap kagungan Allah alladzi anu ahya nu tos ngahirupkeun Allah na ka urang sadaya ba'da ma sabadana perkara amata nu tos ngamautkeun Gusti na ka abdi sadaya wa ilaihi jeung ka Gusti Allah hungkul an nusuru ari balik. Jadi maksudna dina hadis kadua ketika Kanjeng Rasul bade ngungsi kana tempat kulem maka Rasul sateuacan kulem sok ngaos heula doa bismika Allahumma ahya wa amut minimal ya hadis kadua. Teras ketika Kanjeng Rasul gugah tina kulem sok nu diaosna alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Taya doa nu kawarid di Kanjeng Rasul sabab cek tadi dina hadis nu kahiji ketika jalmi sahabai anu sare disimutan ku setan tilu simut ieu tilu simut setan panjangreun setan moal leungit kecuali hiji kedah kunaon ku zikir ka Gusti Allah ketika hudang sare. Kadua bakal lesot panjangreun kadua nyaeta ku wudu. Katilu panjangreun katilu bakal lesot setelah salat ku salat. Lajengkeun warwaina sareng ngariwayatkeun urang sadaya fi kitab Ibnu Sinni dina kitabna Ibnu Sinni bi isnadin sahihin kalawan sanad nu sahih an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah radhiyallahu anhu annin nabi katampi hadis ti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngadauh Kanjeng Nabi idastayqadha di mana-mana hudang sahadukum salah saija ranjeun kabeh pal yakul maka kudu ngaca ieu ahad alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adzina li bidzikrihi. Alhamdu ari sadaya jenis puji nu opat lillahi eta tetap kagungan Allah alladzi anu radda tos ngabalikeun ieu ladzi alayya ka abdi ruhi kana ruh abdi wa afa sareng parantos ngariksa ieu ladzi ni ka abdi pi jasadi dina jasad abdi wa adzina sareng tos ngedinan ieu ladzi li ka abdi bidzikrihi kalawan dzikir ka ieu ladzi. Maksudna hadirin sadaya jadi nomor hadis katilu doa bacaan ketika jalmi gugah tina kulem maka baca saur Kanjeng Nabi alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adzina li bidzikrihi. Dua tah doa nu kawarid ti Kanjeng Nabi bade nu tadi mangga alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur mangga bade ngalaksanakeun hadis nu kadua bacaan ti Nabi alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa dina li bidzikrihi itu pilihan kanggo urang. Lajengkeun hadis katilu warwaina ngariwayatkeun urang sadaya fihi dina kitab Ibnu Sinni
ngariwayatkeun an Aisyah katampi hadis di Siti Aisyah radhiyallahu anha ani Nabi Siti Aisyah napi hadis di Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngadau Kanjeng Nabi ma min abdin tepati-pati ti hiji hamba yakulu nu macaya abdin ingda raddillahi ta'ala dina nalika ngabalikeunana Allah ta'ala ruhahu kana ruhna ya abdin maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la ilaha illallah taire pangeran wajib diibadahan kecuali Gusti Allah wahdahu barina sahiji Allah la syarika tae nu ngarencangan lahu ka Gusti Allah lahu eta tetep kagungan Allah al mulku ari karajaan walahu jeung eta kagungan Allah alhamdu ari sadaya puji wa huwa sareng ari Allah ala kulli syai'in kana saban-saban perkara qadirun eta nu kawasa illa ghafaro kecuali ngahampura sa Allahu taala Gusti Allah taala lahu pikeun ya abdin dzunubahu kana pirang-pirang dosana abdin walau kanat sok sanajan kabuktian ieu dzunub pirang-pirang dosa misla zubadil bahri eta sapertikeun budah nu aya di lautan. Maksudna hadirin sadayana dina hadis kaopat bacaan hudang sare saur Kanjeng Nabi tepati-pati hiji hamba maca dina nalika Allah ngabalikeun kana ruhna ieu jalmi tegasna hudang sare baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir tah nu maca kalimah eta maka ku Allah kecuali ku Allah eta jalma teh dihampura dosana jalma sakabehna dosa sok sanajan dosana jalma lobana ibarat budah di lautan. Mudah-mudahan urang tiasa ngamalkeun amin ya rabbal alamin. Hadis nu kaopatna warwaina sareng ngariwayatkeun urang sadaya pihi dina ieu kitab Ibnu Sunni an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala nyarios Abi Hurairah qala ngadau sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min rajulin tepati-pati ti hiji lalaki yan tabihu anu nyaring atau nu hudang ieu rajul minaumihi tina sarena rajul payaqulu terus maca rajul alhamdulillahilladzi khalaqan nauma wal yaqdota alhamdu ari sadaya jenis puji nu opat lillahi eta tetep kagungan Allah alladzi anu khalaqatos ngadamel ladzi anauma kana kulem wal yaqdota sareng kana nyaring alhamdu ari sadaya jenis puji nu opat lillahi eta tetep kagungan Allah alladzi anu ba'atsa tos ngutus ieu ladzi ni ka abdi saliman bari nu salamet sawiyan tur anu sampurna asyhadu nekadkeun abdi anallaha kana sanyana Allah yuhyi eta ngahirupkeun Allah al mauta kanu marawat wa huwa sareng ari Allah ala kulli syai'in kana saban-saban perkara qadirun eta nu kawasa illa qala kecuali ngadau sa Allah taala Gusti Allah taala sodaqo abdi sodaqo geus bener sa abdi hamba kami. Maksudna dina ieu hadis kaopat pilihan kanggo urang bacaan bagaimana ketika hiji lalaki hudang tina sare maca alhamdulillahilladzi khalaqan nauma wal yaqdota wa alhamdulillahilladzi ba'atsani saliman sawiyan asyhadu alla asyhadu annallah yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir dukadinya ila kulli syai'in qadir kecuali nu maca eta teh ku Allah bakal Allah ngadauh sodaqo abdi bener eta hamba ketika hudang sare maca doa alhamdulillahilladzi khalaqan naum. Jadi pilihan kanggo urang sadaya bade milih doa nu kahiji hudang sare teh alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur mangga bade nurutan dati kana nabi keneh alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa dinali bidzikrihi mangga bade mangge nganggo hadis nu katilu nyaeta la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir mangga abade nu nganggo hadis nu kaopat teh sami ti Rasul silahkan mana alhamdulillahilladzi khalaqan nauma wal yaqdota alhamdulillahilladzi ba'atsani saliman sawiyan asyhadu annallah yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir silahkan sadayana oge ti Kanjeng Nabi. Warwaina sareng ngariwayatkeun urang sadaya fi sunani Abi Daud dina Sunan Abi Daud an Aisyah katampi hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat nyarios Siti Aisyah
Karena kabuktosan saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza habba eta di mana-mana gugah Kanjeng Rasul minal laili tina waktu wengi kabbaro maka sok maca takbir Kanjeng Rasul asyaron kana 10 wihan wa hamida sareng muji Kanjeng Rasul asyaron kana 10 wihan wa qala sareng ngadauh ngaos di Kanjeng Rasul subhanallah wa bihamdih kana lapad subhanallah wa bihamdih wa asyaron kalawan sawihan 10 wihan wa qala sareng ngaos di Kanjeng Rasul subhanal kudus kana lapad subhanal kudus 10 wihan wastaghfar sareng istighfar Rasul asyaron kana 10 wihan wa halala sareng sok tahlil Kanjeng Rasul asyaron kana 10 wihan sumakola tarasoh ngaos di Rasul ngaosanana Allahumma inni a'udzubika min dzikid dunya wa dziki yaumil qiyamah. Allahumma ya Allah inni saestuna abdi a'udzu eta nyuhunkeun pangriksa abdi bika ka Gusti min dzikid dunya tina rupekna dunya wa dziki yaumil qiyamati sareng rupekna poe kiamah. Di aosna asron 10 wihan. Sumayab tatihu terus weh mukakeun Kanjeng Nabi as-sholata kana salat. Wa qauluha sareng ari cariosanana ieu Siti Aisyah habbala padahba ai istaiqadha eta gugah ieu Kanjeng Rasul. Maksudna dina hadis kalima Kanjeng Rasul ketika gugah wengi sok maca takbir 10 wihan, muji 10 wihan, tasbih subhanallah wa bihamdi 10 wihan, subhanal kudus 10 wihan, istighfar 10 wihan, teras deui maca tahlil 10 wihan, tos eta maca Allahumma inni a'udzubika min dzikid dunya wa dziki yaumal qiyamah 10 wihan. Teras weh Kanjeng Rasul teh neme weh salat. Mangga pilihan kanggo urang doa-doa anu kawariti Rasul neme 5 sadayana aya genep. Anu kagenap waraina sareng ngariwayatkeun urang sadaya fi sunani Abi Daud dina Sunan Abi Daud aidon deui an Aisyah katampi ti Siti Aisyah aidon deui anna Rasulullah saanyana Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana eta kabuktosan Kanjeng Rasul idas tayaqadha eta di mana-mana gugah Kanjeng Rasul minal laili tina waktu wengi gugah tina kulam qala sok ngaos Kanjeng Rasul la ilaha illa anta subhanaka Allahumma astaghfiruka bidanbi wa as'aluka rahmataka Allah la ilaha aya di pangeran nu wajib diibadahan ila anta kecuali Gusti subhanaka maha suci Gusti Allahumma ya Allah astaghfiru nyuhunkeun hampura abdi istighfar abdi ka Gusti lidanbi kana dosa abdi was'alu sareng nyuhunkeun abdi ka Gusti rahmataka kana rahmat Gusti Allahumma ya Allah zid muga nambahan Gusti ni ka abdi ilman kana ilmu wala tujig sareng muga ulah mengkolkeun Gusti qalbi kana hate abdi ba'da idhadaitani sabada yen nuduh maparinan hidayah Gusti ni ka abdi wahab sareng muga maparinan Gusti li ka abdi min ladunka titurunan Gusti rahmatan kana rahmat innaka sanyana Gusti angta tegesna Gusti al-wahabu eta anu seueur maparinanana. Jadi hadis kagenep hadis terakhir doa kulam teh gugah kulam teh Nabi sok macakeun la ilaha illa anta subhanaka Allahumma astaghfiruka lidanbi wa as'aluka rahmataka Allahumma zidni ilman wala tujig qalbi ba'da idhadaitani wa habli min ladunka rahmatan innaka angtal wahhab. Taya sadayana doa nu kawarid ti Kanjeng Nabi doa bacaan ketika kulam aya genep. Bahkan dina hadis sanes mah upami teu acan kulam ieu makan doa sa naon saatos kulam. Aya ke kapayuna aya doa-doa satu acan urang kulam ieu mah doa sabada kulam gugah eta aya genep pilihan kanggo urang margi hidup pilihan bade ngamalkeun hadis nu kahiji mangga ngamalkeun nu contohan hadis kadua katilu kaopat kalima silahkan ngan upami tiasa mah
sadayana da urang hoyong disebat sunnah Kanjeng Nabi, umat Kanjeng Nabi, cobian sakali masa umur hirup sakali ieu doa nu kawarid di Kanjeng Nabi. Hadirin sadayana sakitu panginten pangaosan dinten ayeuna, mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo simkuring nu ngadugikeuna umumna kanggo hadirin anu ngupingkeuna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.